Lain rangsel gini. Namanya rangsel ya. Astagfirullahaladzim. Aya keneh di Kuningan jalma jiga kieu. 2017 dibuli kiri keneh aduh. Lalajo wayang teh dibuligi. Angin ngegelebuk cenah. Bapak Daun jang. hayang jajan. Teu boga duit. Heh, Teu boga duit. eta terangkan lah. Naon ai sia terangkanlah. Hayang jajan mah Pak. Teu boga duit. Eta terangkan lah. Usaha itu bapak teh ami uing bisa jajan. Eta terangkanlah. Ujang teh saha ngaran? Uing mah lain hayang kenalan, hayang jajan. Poe ieu sia jajan geus beak 40 juta. Meuli naon mang beak 40 juta? Beli ayam bakar dibakar jeung warung-warungna geura. Coba. Hayang jajan bapak. Eta terang Kadeng jah. Ujang teh saha ngaran? Kasih tahu nggak? Iya. Oh jadi gua harus bilang wow gitu. Lam mim nun wow lam alif hamzah iya. Eta mah wau sia. Wau mah atuh nutupan irung, eta mah bau. Bau mah cuci mulut, eta mah cau. Cau mah calana jero, eta mah cangcut cenah. Geuleuh. Bapak. Naon? Hayang jajan atuh coy. Teu boga duit. Mau geulah. Sia mah pan anyar keneh sia teh jajan teh. Ayeuna bulan naon? Bulan September. Kamari panjajan teh bulan April sia teh. Sabaraha bulan sakali jajan ieu budak. Ujang teh saha ngaran? Ngaran uing. Heeh. Ngaranna anu panjang anu pondok. Bae anu pondok. Anu pondok nu ti indung nu ti bapak. Bae anu ti indung we. Indungna indung asli indung tere. Bae indung tere. Indung terena anu di Majalengka anu di Cirebon. Nah loba-loba teuing ai sia. Da bapak aing mah tukang kawin wae. Hei. Lain tukang kawin wae belegug aing mah lebe tukang ngawinkeun. Hotepan mun panganten lalakina teh datang sok diopi ku sia teh. Sia. Malina teuing pugu da cau sia teh. Ujang teh saha ngaran teh? Mimitina de tungtungna i. Doni. Tah. Bener. Salah. Ongkotah goblok sia mah. Atawa Dewi. Dewi mah awewe. Oh mana lalaki? Insyaallah. Aya lalaki insyaallah. Aya ayeuna mah lalaki insyaallah. Lalaki nu sok bogoh ka lalaki deui lalaki insyaallah teh. Leung kene lalaki bogoh ka lalaki. Ieu lalaki bogoh ka angkot, angkot ti udag-udag ka mana eta ku lalaki. Mimitina de, Tungtungna i. de Tidak. du Tidak. da Bisa jadi. dadi Salah. saha atuh jang? Mimitina de tungtungna i. Saha? Entuy. Anjir da wala. Paingan teu kabaca belegug. Mimitina de tungtungna i dibaca entuy anjir. Aduh ampun cing. Mimitina de tungtungna i dibaca entuy.
2017 aya kene budak ngaranna Entuy Waas asa budak zaman baheula anakna Entuy ku bapana leuwih goreng berarti ari bapana saha ngaranna Alek ari bapa Alek ari anak Entuy jigana ti indungna meureun ari indungna saha ngaranna Sabrina bapa Alek indung Sabrina ari anak Entuy anyir da di lembur dewek mah da wala ngaran budak teh kumaha ngaran indung bapa bapana Ipan indungna Cici anakna Panci indungna Ran bapana Tatang anakna Rantang bapana Abbas indungna Kokom anakna Ember nah Ember pagi sipilahan kulala jauh bieu jadi aing sok mung sarua daripada sarua aing mending beda indungna Iis bapana Iing anakna Ngising bapana supir bemo anakna bapana anakna pamajikanna dagang dodol ari anakna padahal mihlaan supaya tidak mihlaan ari Ujang geus sakola Rek naon sakola? Camat geus aya, kades geus aya, bupati geus aya, presiden geus aya. Rek naon sakola? Sakola mah lain ngarah jadi pejabat, ngarah pinter. Jadi sarjana naon? Sarjana ge diadukeun jeung maung eleh sarjana. Cacakan maung mah teh tamat SD acan. Ari ngaji mah osok tapi Ujang. Osok nyapanya? Tiap sore nyapanya? Sapatu nage alus nyapanya? Eta mah futsal goblok lain ngaji. Nopi teh bisa ngabedakeun. Mana ngaji mana futsal nopi teh bisa ngabedakeun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anjir. Lain anjir, Allah. Sia deui atuh balagung. Kaget. Kasih mah goblok aingna. Aduh mun ti tadi ieu kieu nya. Da karek kulung kasih udang. Cep Eka karek udang si warti sia teh. Nambe leleson tadi teh nya. Nuhun ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Teu kudu nembalan horea malah. Goblok ya mah. Alif Jabar A. Oh diajar Ikro da budak kene keun wae. B Jabar Ba. T Jabar Ta. Dibaca Waduk Dharma. asa jauh-jauh teuing. Alif Jabar A, B Jabar Ba, T Jabar Ta. Abata. Bapak geuning abata, Bapak. Beda masjid berjang. Astagfirullahaladzim. Bapana nu goblokna mah ieu mah. Alif tanwin Jabaran, alif tanwin JRIN, alif tanwin PS Un. Dibaca Anturkeun. alif tanwin jabaran, alif tanwin JRIN, alif tanwin PSUN, aninun. Bapak geuning aninun, Bapak. Beda mukena berjang. Coba Hayang jajan atuh, Pak. sia teh sugan teh geus poho kana jajan. Bang balerkeun teh poho-poho. Atuh Pak hayang bondon, Bapak. Sia Budak-budak budak-budak aing ge kolot can pernah ngasaan nu kitu mah. baru kan naon bonor Atuh Pak hayang bondon, Pak. Mani aramis teh ngagarantung. Borondong goblok beureun sia teh. Borondong. Oh, teh borondong. rono Hayang soptek, Bapak. marukan Eta mah keur awewe. Geuning kamari Bapak ngadahar. Iraha. Kamari anu seuha teh. Lotek goblok sia teh. Soptek. mainnya soptek di gayem atuh hanya
atuh sebel berbelku. Atuh payang jajan Pak. Buku atuh yo. Ke Indonesia balik di Arab urang jajan. Mudah-mudahan tereh balik Kontraknya seberapa bulan Pak? 2 tahun. Hari ini na iraha. Kamari akhir Agustus. Atuh jauh kene. Hayang jajan Pak. Gawe duit ya. Eta terangkan lah. Ada. Eta poekan lah. Ku aing diterangkeun ku sia dipoekan. Aing geus kabeuna karpe bongok. Aing teh gablek duit sia hayang jajan atuh dah. Atuh payang jajan Pak. Ke Indonesia balik di Arab urang jajan. Sabar. Indonesia. Sabar we. Saha? Indonesia. Saha? Indonesia. Indonesia. Pamajikan sia meureun. La ilaha illallah. Hei. Lala bora. Oh, tuluy digebruskeun ka balong tuh dah. Kade tong ditarurutan kumurang kali di Ciomas. Ya, Lah kulampas entuy. contoh goreng sih eta. Contoh goreng. Adegan tadi hanyalah tipuan kamera belaka. Oh, aduh. Hanyalah fiktif belaka. Ya, benar. Adapun kesamaan tempat dan nama itu hanya kebenulan saja. Kebetulan. Disebut betul jeung benar jadi benul. Doakeun ku dewek urang Ciomas, Mah, urang kalina sing soleh, amin. solehah. Amin. Doakeun ku Mang Cepot kabeh sing jadi presiden. Oh, aduh. Kabeh jadi presiden kumaha ngabagina sapoe sewang we giliran atuh lah. Bener. Lerpen dah. Iki. Wong indang dereng abang wong ngeludak ugi dereng tumiba ing Siti Bantol. Yo. Dina waktos eta yaleutan waladia balad tamtama ti nagara ujung barat. Duh. Dipingpin nyaeta ku Patih Reksamuka. Alet ngengkeuy ka bandalet ngemat-ngemat nyatang pina. Kisila. Hei. Ulah kaget ieu kuliah. Rek tumanya ka andika. Saha buta da ulah. Oh, geroan. Lobaan deui tinggalin. Gusti. Ulah kaget kisila. Seueuran geuning jeung balad-balad kaula. Lampawa tadi Anjing. Make kopea euy. Jigana saihwani mah ieu. Aja. Tiga nama saroma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjing sarua Islam. Lamun zamane agama Islam sabaraha rakaat salat Isya di lembur maneh? Jawab. 12 sarua anjing yang diaing ari kitu. Sami. Di mana-mana ge Isya mah 4 doala. Kelo tambah. Anjir. Mane garoreng patut kieu euy. Alah disengseri. Anu hareup mani beureum Gusti, tiga tomat buruk. Anu tukang tiga jahe anjir. Daripada sia juga kersen. Allah. Goblok aing teungeuna disebut tiga kersen ku sia. Oh, tunggu. Da juga naon? Tiga cecenet kelo aing. Eta Atuh. kene. Eta.
Udah is. Ajar is. Awas ya. Kasebelan sih. Oh is. Wah. Lalawara teh. Meni badag euy. Ya nyaho atuh. Hayang apa cara ngabadageunana? Cing kumaha? Kumaha? Unggah isuk-isuk di balur. Ya Naon? balur. Make oli mesin urut. Ah, oli mesin cepet oli mesin mah. Tuluy. Deang hareupeun hawu. Ya, deang marah Ngadangka ke hareupeun hawu. nuntut. Tuluy. Tah pabebeurang tuluy moe manehna kenteng. Ya, bari dibolek lah. Badag teh herang we anjing we. Paingan nu ngalal. Oh iya. Oh. Iya. Wah. Alah. Ditongengkeun je. Lepaskeun cicing sia. Oh iya. Wah. Adil gelutnya euy. Sok. Adil kumaha? Neungeulna 5 kali sewang. Sok cenah. Saheula nu neungeul? Aing. Aing heula goblok. Sok. Sultan. Sultan heula sultan. Sok atuh. Ucing. Beurit. Beurit ngahakan. Beurit dihakan. Ucing menang beurit. Menang beurit. Jadi nu meunang aing beurit. Ya, udah menang beurit dia tungtungna. Goblok. Balikan deui ah. Kucing beurit. Beurit dihakan kucing. Kucing menang beurit. Menang sia goblok dia. Aing nu beurit ah. Beurit kucing. Beurit dihakan kucing. Kucing menang wirang. Menang wiwira. Jadi nu menang kucing. Kucing. Sia deui wae nu menang. Dia menang. Bae sok tina naon. Sadra we. Kitik cingkaring teh cuma. Urang teungeul euy. Tangan puluk. 5 kali. 5 we 5 bilang. Siap ke heula keur wiridan. Oh so sama teh lah meh aya kekuatan. Wiridan naon sia teh? Ya katipu ya kaliru ya katipu ya kaliru. Katipu we. Wa kunta wa kunti wa haliul hakim. Nya jeung moke. Siap sok. Hiji. Iya. Hari kian je. Anjing siapa cari-cari teuing. Meni ngung kada sia. Karek hiji tah. Sok 2. Daruaan yang naryat. Opat. Hey. Dong nipu aing goblok. Mainnya tas 2 tuluy 4 tas 2 mah 3 heula. Balikan deui teu miti sia. Rugi aing mah. Sia teh bisa ngitung henteu goblok. Ah teh sakola. Abong teu sakola sia mah. Salah anjing. Balikan deui we. Balikan deui teu ngeunah aing katipu. Pugu, ame pugu aku ah. Hiji. Salah. Aduh, 2. Iya kalah.
kade tas 2 tilu. Tilu. Iya. 5. Anjing. Sia geus nipu deui aing goblok. Tipu eta mah sarua. Tas tilu mah 4 karek 5. Sia teh bodoh-bodoh teuing, balikan deui. Tong disiar pidorakan. Sia teh teu jujur hirup teh teu sangka. Sok bener. Sok ruksak awak ge ari jujur mah teu. Ah, gue. Teu masalah. Daripada pidorakan. Oh. Siap 5 hiji 2 aduh 3 4 genep 5 aduh paduli anjing rek langsung genep lah teu hayang dibalikan di lieur aing Pek wae nepi ka 7 ge. sok siaeun Balas. anjir mani ranyai kieu aing Oh, nyaho atuh. 5 teh asal lieur Balas deui we 5 deui na. Balas deui balas. Oh. siap Siap. hiji Karasa. karasa henteu Ah. nah hanya ku aing mah karasa ngaceplak kana geus Kene nu tadi. Karasa. sesat tadi Nya, di tadi ka babawa kene. iya 2 hop Naon. aya nu teu bale ge Nah, teu balik kumaha. ulah babale dogan bisi kana kaca gitu Nya tong pirajeunan kitu ah. ieu mah jelas kana tarang meni jekuk cenah Ya tong pirajeunnan babaledogan ah. Teu kalajo malah lajo we kanya. iya til anjing Tah. til anjing si ieu nu nonjok teh ka aing meureun Pangi geuning karek nyebut nipu hudah sidik sia. ari gelut kudu make sopan santun Oh, benar. urang menjunjung tinggi ajas praduga tak bersalah Tah, eta we lah. kumaha carana gelutna kudu minta izin heula mun rek neungeul Tah kitu, ulah jang dijeber. mun dibere izin karek neungeul Meunang mun teu didina. mun teu diizinan wayahna ulah neungeul siap atuh rek Taat, kudu taat Sok. disiplin. wah wih bade naon bade neungeul Deungeur. wah mangga iep aduh Panas. Arasa aduh Ah, pada buncunur ga geus minta izin mangeunah kana ai geus didinan mah teu panasaran. balas ku aing sok iya wih bade naon bade neungeul teu kenging oh biasa cari kitu si goblok teu diizin Jadi didinan pan geus janji kuah. sia ge moal diizinan ku aing sia Perjanjian kuah. bade naon Bade neungeul. teu meunang Meunang. bade maksa upek atuh ieu Aduh. Eta maksa. kurang ajar teu beunang dicare Tenang ka Allah diomong. nepi ka maksa Bapak saya balas. aing rek maksa ka sia Sok. wai ya siap punten mangga bade naon bade neungeul teu meunang bade maksa Maksa. atuh doraka heueuh nya asa gede Untung meja. Ulah. untung diwartosan ari kitu Untung dielingan. Aduh. nuhun Mun teu juk digebrus ya tadi. ulah mun henteu aing ti gebrus ka neraka jahaho Jahanam. jahanam gitu meureun aduh siap hok ieu wah iya bade naon bade neungeul Deungeur. teu kenging teu kenging Maksa we. bade maksa doraka tadi ge heueuh nya Doraka moal. tapi aing moal neungeul meureun Nya heueuh atuh benang di bomol. doraka astagfirullahaladzim untung abdi diwartosan atuh nuhun Ayang ke neraka. iya wah bade naon Deungeur. teu kenging
bade maksa maksa atuh doraka paduli teuing ayo Dosa, dosa, dosa. doraka Aduh. maksa doraka aduh lamun jalma neungeul teu meunang izin sarua jeung dayus moal meunang moal ngambil seungit surga-surga acan gandeng sia aduh apa aduh Giting. lieur anjing kesepakatan jeung sia mah lieur anjing baik sok ada blos intip lieur aing aral pintung aduh ampun mah aing rek pae ya pasti dah dicaster tadi jik sing salamet ya pek si Amin. bungsur bangsar ka itu mun maneh betah di ditu WA ka aing sugana aya nu datang nu dagang pulsa paket di ditu benar aduh 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 oh geus nyedak teh geus nyawa geus Geus dina nyedak. elak-elakan geus nyedak teh ka dieu sak hideung rek neungeul lagi nya ulah ka moal ka dieu nonyo kade dek aman maneh hayang beunghar hayang Pugu. usaha goblok setan deui sia bedang dilejokeun teh mun maneh hayang beunghar aing boga harta karun duit lain pinten lain berlian lain emas tah emas koneng nama konengan beye ieu ngora keneh goblok lain harta karun eta mah naon harta kadut sia teh ai sugan teh mas ngora keneh kamalinaan deui aduh nyebut nyebut la ilaha illallah la ilaha illallah jalan Cirebon bebas dina wengi rame kendara kalah ngalokan aduh nyebut sih teh teu aya deui teu aya deui nu dipicka cinta iwal anjeun teu aya deui nu pangnyaahna sadunya Indonesia iwal anjeun pangnyaahna sadunya pangrinduna sadunya iwal anjeun anu heman tur darderdor anu janji satia anu kur anjeun eta nu dek kalepaskeun nyawa di bang wae jigeun euy bae bak ku nyanyi we paehna teh dina lagu anjeun bieu sakitu ge untung sakitu ge untung mudah-mudahan Gusti sing ditampi iman Islamna amin aneh malah goblok ongko geus paeh sia teh udah lebar ngaminkeun mah kudu sia teh bener heuh bener ketang sing hidang we wayahna maneh moal kana ambulankeun tong nah darurat rek digotong eueuh nu ngagotongna kumaha ieu teh saya atuh wios abdi mah kana ojek we engke dah kajeun kitu naon ojek aya ojek gitu aya jurusan akhirat aya atuh kadeta dina jembatan Siratal Mustaqim ulah kenca teuing mau ada mau lewat jalan di nyerek jalan Cilimus bener si goblok mau dari ka Majalengka sia teh lupuk ko po tebuluh
hopolo hopapaleke pepet talepo patah. Aisyah ngomong naon? Lupa kata lapak kata mulhu pukutu babi pitiki haka lapato moton. Kalah sarine Bacutra. Kumasya we opo to homo. Montong sok ngomong gitu deh. Likata mahapatala kata panut. Ya karti teh. Mana cara mana? Cing, ngarti teh saeutik Oh, urang mana maneh? Ha 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 ha. Oh, Ini eta. kuring teh urang ngamarta pola pataka patuhu. Nah, cenah maneh dengdek ka katuhu. Ha ha ha. Sabab hirup kuring berat karena kabeneran jeung dibeung beratan ku bebeneran. Bulu kutuk pala patang solo potok kolopot tamelaka bulu kupaca kata babalaka. Wah, Sira jadian deui ge masana. Cik balikan deui. udah mau apal nih dibalikan nih manehna ge moal. Bulu kana pupuk kalak kana kata pak pelitiki pala kata potoh babalaka. Ograt tumpul kana jukut kira tangga kana sadapat. Nah, Bener kan ya. Oke. lapot Lapor teh naon lapor? modar. Wah. Padeukeut. Lapot teh modar. Padeukeut lapor kana modar mah. Wis. Lapot Modar. modar. Wah. Lain. Aji temen. ganti deui. Ganti. Karasa meureun. Lapot karasa. Bahasa tapi kata anger. Woi yes. Woi yes. Iya. Woi. Pakulapok wae. Tupala kaciti hipiti hulu puhu kopoto. Bacutra. Lakata mikiti pihili kiti mirpatalaka sama kata mata laka baja balakata. Lupa tangik tupat bari papadu tingpong dari bapak. Woi. Is. Woi. Is. Wow. Is. Benang ye. Babalagan. Naon eta? Ngagoler meureun mun urang mah. Babalagan tengah goler. Benar tapi. Atawa ngajarak kakak. Pala gilika timang polok kotomon babala hapat kupuh hati binti hapat abelah aja. Lucu sia. Gel ngomong wae teu dah. Aya ngebelek. Ai kuki nyeri berarti. Lamun woi is we balapamop Mun urang mah lingas meureun. wit balakata malakata anjing nyebut anjingna mah bentes gitu. Data mah jijieunan sia eta mah lah. Da apal. Dulu pucuk-pucuk abelah di kita hafal macam-macam anjing wit Intip atuh intip. Be Teh benang ge. intip. wit babi tupo cuma palepoka tupetomo lah wiha wiha kumolopoto babo cimotako pak wiha Sok ngomong deui. karasa sia bapuh Oh ampun mun urang mah teh. iya suul karasa bapuh Naon teh teh?
Yes. Dijenggot ku aing sia. Wah, anjing lepaskeun anjing. Hei, hei. Bisa, belagu. Eta sia bisa geuning ngomong. Setan teh goblok aing geus eleh. Aing dijenggut mah nyeri. Karata nur. Asal luasa aing. Nalaluasa kumaha? Ruangan teh sok asa lalangab. Asa bebas bergerak. Oh jadi ngarap-ngarap dunungan eueuh. Ya heueuh sia teh. Ning ari di warung eueuh dunungan sok luak liuk. Bisi eueuh nu mang mayarkeun eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ikan hiu makan air mas. Artinya I love you orang Ciomas. Ikan hiu makan jaat. hartina. I love you Bapak Hajar. Oh, beres. Benernya. Beres. Ikan hiu makan enten. Oh, artinya. I love you panganten. Aduh. Ikan hiu makan toronton. Artinya. I love you para penonton. Ikan hiu makan hui bolet. Eta ikan hiu hitut teu eureun-eureun. Sugan I love you deui nya. Kayak dawala aya paribasa datang ka deuleu tarang, undur ka tempo punduk. Urang papalaku heula. Wilujeng patepang ka masyarakat Ciomas, sabudereunana Kabupaten Kuningan, Provinsi Aluminium. Manya, apaan Kuningan? Kuningan. Kuningan teh ngaran Lemur. Oh Kuningan teh ngaran Lemur. Ah, kabupaten. Kabupaten. Desana Ciomas. Cinta neng Oom ka si Emas. Oh, Ciomas. Cilimus. Cinta Cep Lili ka neng Emus. Ciamis. Cinta karena senyum si Cepot manis. Cianjur. Cinta karena si Cepot orangnya jujur. Cicalengka. Cinta karena si Cepot masih perjaka. Cilacap. Selamat datang di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Lain cinta goblok eta mah. Ieu. Patepang di bumina Bang Bapak Uju. Sareng Ibu hajatna Bapak Menteri Ujud. Sujadri nikahkeun Teh Neli Kakang Topan. Panganten anyar. Urang doakeun kumaha? sing sakinah mawaddah warohmah. Amin. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak, sapapait sama manis. Eta Panganten anyar laguna. ingat. Panganten anyar diuk ngarendeng, menang dangdan direnceng-renceng, geus biasana ada ilaharna pada ngagonjang kubalarea dina poe harita manehna keur bahagia tepak toel geget pisan dunya asa duduaan dina poe harita manehna keur bahagia tepak toel geget pisan dunya asa duduaan panganten anyar panganten anu munggaran dikecrik-kecrik kocobong kuruwa kedugal penting nu kahiji duanana surak seri rumpu rampakana pipi hayangeun kue surabi penting nu kadua rumpu rampakana dada tuluy ngalaan calana rek diganti ku piyama penting nu katilu dirampak aya nu hipu sidik-sidik asa mau sing horeng teh kue bolu
penting nuka opat dua nana ngajar pat maklum tas bubaran hajat tas mulangkeun kursi meja panggung sagala we pokoknya alhamdulillah urang hiburan atuh hiburan naon pan tugasna ngahibur fungsina ngahibur urang iya ayo urang mah etang-etang dog-dog pangrewong we dalang nu lebet ka kuningan teh dalang sararae wungkul ieu pawujud mah kasasar we datang ka kuring wayahna cenah pot teh merek ngapasep sunanarkeun geus maot kumaha deui cenah wayahna cenah di dinya kudu daek nyuluran insyaallah cek daek teu dijawab cepat heeh sugan kapake dina teu kapakena tong kitu geus sirungan catang supaan tong nepi ka di pegat di Dharma kayak balik deh iya pakaulane da ai jauh mah ai alus mah mana nya ieu mah ala kadarna we diajar ngawayang susuganan ngiring memulai seni Sunda wios nu ramena batur si mah abdi manu kieuna we heeh nu penting mah ngawayang nu penting mah isuk gajihan urusan gede jeung leutik diraku leutik mah nyanyi rek naon ayeuna hiburanana sulap we sulap lah sulap bisa sulap sukses kemari di imah nyobaan anak pamajikan dikumpulkeun dengan ti hayam kurungan ku baskom ngandak 2 jam jadi apa prok dibuka baskomna ti hayam robah jadi naon ti kotok eta keneh belegug itu beda belegug naon beda ti hayam jeung ti kotok ai ti hayam mah meh di kurungan baskom ai ti kotok mah geus di kurungan baskom jadi ti kotok nah pinter lain dawala tadi sia dicalukan ku aing teh meni di jalan saja jalan selalu pemalaweung hare-hare tadi asa budak-budak teuing sia teh kala rungah ringeun naon nu budak teh saha di dinya nu budak teh kuring di dinya oh di dinya sugan teh kuring bae di dinya mah nah jadi aing nya nanya kuring nu budak teh kuring di dinya nu budak teh kuring di dinya lamun di dinya oh di dinya sugan teh kuring bae si goblok nah jadi akang senjata makan tahu ieu mah makan tuan senjata makan nasi goreng jawab anu budak teh kuring di dinya mun di dinya berarti aing nya kuring oh nya nuhun atuh ari kitu mah si goblok numpuk di akang sia teu rumasa budak teu rumasa budak malamun budug rumasa dage getret sok urang cetes heula ceulina sok ketes nu kenca ieu sok ketes Bogor kadenge naon cenah Bogor bener nu katuhu Cirebon salah iya nah salah monya ceuli nu kenca ka Bogor nu katuhu ka Cirebon atuh beulah hulu sia mun iya pangi oh ngajak paseha ngajak ribut ngajak tarung nih mari kitu carana cari masalah cari masalah berarti ka dieu mun Kang Cepot bisa ngajawab kana kabeh pertanyaan kuring berarti Kang Cepot teu budak oke ari oke teh naon oke teh cak rada gede sok sada oke toke eta mah toke mah balanja ka toke toko mah nu diudud rokok pamajikan Mang Udin Rukmini mah di WC rukutuk beleguk jauh-jauh teuing tina oke kana rukutuk ketingali emosina teh nya tikeun anta sok rek nanya ka dewek oke deui ai ceuk sia naon oke sok ari oke teh bahasa Araringgis Inggris ai hartina teh oke teh jadi berarti mun penyakit daging jadi daging oke bener aya lembur suka jadi suka oke mun rek kawin teh jadi ngerakeun eta mah teu tulus eta mah suka tidak oke teu tulus eta boga modal
Siap ditanya ku kuring. Siap. Saha ngaran asli? Cepot Sutisna. Oh. Panggilan? Euis. Manya goblok jauh-jauh teuing. Ari ngaran Cepot panggilan euis. Nah siapa pipiluan teuing kumaha aing Nah, meni jadi euis aing. Bibir aing nah aing nu euis anu teh bese. Udah tengah hesekeun. Lain gitu dah kudu nu deket atuh. Ada manya atuh. Sok. Balikan deui. Sok. Saha ngaran asli? Cepot Sutisna. Panggilan? Dudung. Bo geus ganti. Eta geus ganti deui. Rek ganti sapoe 3 kali ge lain urusan sia. Eta urusan aing. Dan nu bolak-balik ganti KTP na ge aing. Teu nita. Teu ngarugikeun sia aing teu nita. Oh, tok ikut campur urusan batu. Sok kumadinya we tah kitu atuh. Keun bae. Saha ngaran asli? Cepot Sutisna. Panggilan? Cecep. Tempat tanggal lahir? Bandung tanggal 3 bulan 3 tahun 80. Bener. Bintang? Kamari Gemini ayeuna Virgo. Nah, bintang. Manya ya bintang pindah-pindah. Menang dah. Udah Gemini mah goreng ramalanana. Oh, jadi Mantak aing pindah kana Virgo. Lamun Virgo goreng keneh, Rek pindah ka Patala. Didinya mah bae ngontrak naon we. hobi, Berenang. cita-cita, Jadi polisi. Jadi polisi. lu kata bener. Hah? Budak. Budak. Gancang teuing ngoblok sia mah. Budak mah budak we lah. Demi Allah gancang teuing sia mah. Aiku. Budak mah budak ge, balikan deui. Hobi, Berenang. cita-cita, Jadi polisi. kata bener. Sok. Hah? Budak. Budak. Ari kusia kadenge kitu. Naon cenah? Naon? Demi Allah teu kadenge aing. Budak. Budak. Matakna ulah sok wa ka ngabudegkeun batur. Padahal dari sorangan anu budak. Si budak sia. Sia ge dibere gancang mah moal kajawab. Yo. Sok, Saha ngaran asli? Dawala Atmadi Brata pura-pura bekerja padahal kagak. Ada. Anjir panjang ngaranna. Banyak. Panggilan Dadau, Dadau. tempat tanggal lahir. Bandung tanggal genep bulan 4 tahun 83. Yo, beda aja. Sia 83 aing 80 beda sabaraha tahun berarti nya? Oh, hitung we itu. 83 kurangi 80. Oh, cinyesa. 83 kosong 11 tahun anjir ya. Tahun. Ih, eta ngetan. Nah eta ngitung nepi ka butak-butak teuing. Palih kitu. Kira ke 83 dikurangi 80. Oh, nah. Udah matematika na goreng aing mah. Macak pembagian pengurangan jeung penambahan teh sok kadang pabeulit aing. 83 dikurangi 80. Jadi sabaraha sesana? Jadi sabaraha? 3 dikurangi 0, Sabaraha? 3. 8 kurangi 8, Jadi? berapa genep. Genep tambah 3, jadi beda 8 tahun. Pinter sia Aing teh atuh ahli. Lain percaya we. Kede mamun aya utang hitung rek kita silaing Bener. Ame teh kacolongan. Habis teh kacolongan si Obing. Bintang. Nu gambar Naon? Naon? Leo. Leo mah gambar ucing. Lauk kan dihakan ucing. Oh bener. Si goblok aya wae. Bener. Oh. Hobi, Bernyanyi. cita-cita. Jadi guru. Jawab Kang, jawab. Si goblok ya sieun. Kajawab bisa. Kajawab. Anak hiji pamajikan hiji. Bener. Oh, si goblok mah asal ngajawab. Aing ge bisa gitu mah. Sok. Sok, Cita-cita. jadi polisi. Hah keturunan mana? Sok. Domba hiji sapi hiji. Eta si- kuring nanya naon. si Eta Akang. sugan merkosa naon wae cek kuring.
domba hiji sapi hiji Sapi osok ka domba osok. demi Allah aing mah demi Allah ka domba mah teu kahaja Teu kahaja kumaha. demi Allah aing keur kieu bari nangtung ai domba mundur Kapaksa kumaha. nya kapaksa di lempeng dalam bare tuh Edak teh mong nyungcungna. eta ka domba ai ka sapi sarua teu kahaja teu kahaja kumaha nya pan sapi cerek dikurbankeun di ditu ari aing teh kiih di dieu bari nangtung ari sapi teu mundur-mundur nya aing maju nyamperkeun ka ditu ta eta paingan rek dipencit sapina kekepehan rek dikurbankeun teh alim cenah hoyong kabidan heula diparios pilih janten matakna ulah sok nyebut budeg ka batur ulah sok nyebut sombong ka batur ulah sok nyebut belegug ka batur komo nyebut kafir ka batur filosofis nunjuk tingali ya ka hareup hiji tuh ka tukang nama opat ka batur nyebut goblok ka aing berarti goblok Opat 4 kali. Kabatur hei salat sia ka aing hei salat kabatur nyebut nunjuk kafir berarti urang kafir tuh eta filosofis nunjuk teh jadi kudu introspeksi diri intina nyebut budak kabatur berarti sia sorangan nu budak hampura itu dewa ya hampura kuring ge sarua hampura ada jeung dulur dewek hampura jadi lanceuk sok ngajajah guru papanjati kuring ge hampura nu jadi adi sok calutak ka lanceuk dewek nu salah kuring nu salah dewek kuring dah tong dewek hampura kuring ge sarua hampura dewek hampura kuring aing goblok aing nu salah aing goblok nu salah mah sok baledog ku aing sia tina saling minta dia salah duanana ajar kitu mah yuh ampun tidak hampura jadi goreng deui doh ngadiukan naon euy kade atuh lajang dige kade bisi ngadiukan hampura Au ilaha illallah ngadiukan naon euy kade atuh bersihan heula bersihan heula atuh sing aya karep deuk diuk pel kayaknya naon ngareret naon lu banget eta beungeut bisa dipel sakali goblok bisa emangna beungeut aing teh jarambah sia teh geus disiar we tuh nya supaya teh ngadiukan naon efek teh burut kagencet si akang burut bae we aing burut daripada sia nyetrumi toha hiburan atuh naon daripada ngobrol juga kieu hiburan naon sia teh tuh hiburanna naon atuh loba barudak di telalalajo bere lagu-lagu barudak lagu-lagu anak-anak udah loba barudaknya euy nya sok urang nyanyi anak-anakku sekalian. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Dak dik dok dik dak dik dok dik dak dik duk dik duk dik dak dik duk dik dak suara sepatu kuda sakieu lagu teh keun bae atuh. Eta keur budak SD, ai keur budak SMP, aya laguna beda. Pada hari Sunday, I'm follow Mother to City. Naik delman is beautiful, I'm sit to down. Ku duduk samping padriper yang sedang walking, mengendarai horse supaya a good walknya. Oh yes, oh no. Hey. Oh yes, oh no, malain suara kuda belegu. Suara naon nu gelok ku kudaan. Hampura itu keur bapak-bapak aya laguna aya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya.
dik duk duruk duk dik dak dik duk dik dak dik duk dik dak dik duk hari duk duk cungungung nya cek aing aya keur urang Kuningan can aya keur urang Garut aya ge pada hari Minggu kuturut ayah ke Garut naik delman butut ditarik ku kuda burut duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut mengendarai kuda bari jeung gagaro apa hei sia loba barudak leutik kade naon sia bet nyalahkeun ka aing kadenge bieu naon tungtungna kaharti kumaha pada hari Minggu kuturut aya ke Garut tuh naik delman butut ditarik ku kuda burut duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut mengendarai kuda bari jeung gagaro irung irung ketemu Murwakanti atuh Murwakanti teh kumaha Murwakanti lamun AA we mun OO we mun UU we mun wungkul we duh direuwas aing eta mah jiga urang Jakarta ngajak nguseup ka aing selamat siang Mek siang Mek ayo kita nguseup Mek hayu Mek menang tawes giriwil tawes Mek menang kancra giriwil kancra Mek pas menang gurame giriwil gurame coy bro Mek sok sia nyanyi atuh sakali sewang sarua we lagu anak-anak kuring ge cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk lalu ditangkap astagfirullah ieu teh nyanyi atau tahlil sia teh ulah cempreng-cempreng teuing gedean saeutik oh gedean toke di hop lain di gedean cak-cak jadi toke goblok sorasia gedean aing ge bisa leuwih gede ti sia atuh komodo di dinding diam-diam merayap datang seekor buah beko lalu dikeruk bisa aing lagu zaman ayeuna lagu budak tapi dibawakeun zaman ayeuna budak ayeuna mah geus resep kana grup band matak aing ge teh eleh geleng nyieun grup band saingan batur nyieun grup band Gigi aing nyieun grup band Huntu band ari Gigi band mah Arman Maulana ari Huntu band mah Cepot Maung Bandung batur nyieun grup band Pagetos aing nyieun grup band Patuker batur Cangcuter aing Slempakter hebat lagu anak-anak dilagukeun geura sok ku lagu band contohna cicak di dinding dinyanyikan oleh kuburan band ai kuburan band teh nu mana aduh teu gaul lupa lagi syairnya ingat cuma ingat kuncinya cemimin ceromlah cetitin kaci omas tuh apa sia teh eta ngaranna kuburan band ari nyanyina kumaha cicak di dinding sok panggil heula pura-purana sia MC aing kuburan band baiklah para hadirin para dahirin hadirin rahidin rin harideung hareudang asa beuki jauh cek urang Kuningan teh aya wayang jiga kieu teu bae dan ngalakon batur ge loba kapan hiburan penting mah saleuseurian we balik teh garing huntu juga hiburan lalakon mah tinggal maca na buku ge loba lah bener
Baiklah para hadirin. Nah, yang berbahaya bahagia. Bahagia itulah. Kita tampilkan. Tampilkan. Artis yang sudah top badak top mau. Top kayaknya. Top baledogan ku sadaya atuh modar aing urang. Cicak di dinding dinyanyikan oleh Kuburan Band. Cicak 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 di dinding. Diam 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 merayap. Datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Alah sia kurang euy. Demi Allah kurang saeutik. Hampurannya kap lah. Baik kurang saeutik mah di hampura. Ai kurang 100 200 make we di panggung nungke. Aya keneh? Aya. Cicak di dinding dinyanyikan oleh ST12. Cicak cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk hap 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 lalu ditangkap. Cicak jadi nyamuk, sapi jadi nyamuk, munding maung hayam jadi nyamuk. Ai nyamuk jadi naon? Jadi loba. Oh nya. Nya atuh sih teh. Sapi jadi nyamuk, maung jadi nyamuk. Nyamuk jadi naon? Jadi loba. Atuh bahaya meureun sare moal tibra mun loba bereugit mah. Gampang. Kamarna pinuhan ku keusik. Sing nepi ka reugit hasieun asup. Atuh urangna ge hese asupna, heueuh. Sangkan reugit teh ka kamar eusian ku keusik sing pinuh. Ai urang hees tengah ieu mah. Nyamuk keneh. Angger loba reugit, eusian ku keusik. Ai urang hees ngontrak. Ampun. Aya keneh cicak di dinding? Aya. Dinyanyikan oleh Caca Handika. Cicak cicak di dinding diam diam merayap. Datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Edan aing teh. Aya keneh? Aya. Cicak di dinding dinyanyikan oleh Nining Meida. Cicak cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk wajah priana digegel nyamuk. Hebat aing teh. Aya keneh? Aya. Cicak di dinding dinyanyikan oleh ibu-ibu pengajian Al Hidayah.